kula pernah sekali pengalaman didinya teh pernah sekali kieu pernah sekali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu sajen teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal potongan lain santri teh mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad Kibalak ieu mah aya deui tak kiai kadi tu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cek kula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah gila ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog nya dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug ka dieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah ka dieu dug jeban kenceng amat sih goblok sia lain ka dieu nahan kudu tas sakerasna nyala meureun dug buat kitab segala naon wae di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar batak geus lumpat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya ceuk we bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragag we geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cak aing teh ieu ai kunaon muncul di handap tanggal buah aya make kebaya hejo Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah dan friend kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim ayo orang di hadapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya kene diketrok make tungkedan cah kelep tok wah getihan huluna paeh tah orae teh Masya Allah jadi masalah eta orae paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit uluh ieu orai gara-gara dipaehan ternyata lain saorai-oraina telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu Mama Oco jago Syamsiah Mama Syatibi jago ukudul Juman jadi dia pasti ini urang tuker cakna kula ngaji ka ente Syamsiah ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman jadi ngaji lah teh jarago kabeh entek balik digentur ge diiring sakaretan ngiring lagi
teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiringna ku sakareta ku jago-jagona ngaji geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak negara jin ieu mah asli ieu mah dongeng teh lain fiktif asli orang-orang menang lah suka ada ke negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit dek nyalateun jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula Masya Allah karim jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene iyalah ayeuna debat atuh jeung mama ieu mah Allah maha kawasa Allah maha suci Allah maha agung Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu mama oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin geus lain jeung jelema deui wari mah batur mah saya teh jeung babada manusia ieu mah di negara jin eueuh batur lamun eleh paehan metak mama di ditu kan make Al-Qur'an setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui nah ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja meunang kawin sote bapada anpus manusia jeung jin mah keheula wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa DPR nu teu kaluar di demo ge haladir di dina kabeh di negara jin teh Masya Allah MK na aya Masya Allah presidenna ini ke Kalimantan ada eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa debat mama teh di negara jin ya Allah dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran ngadu hadis ngadu ijma ulama panjang dong nama engke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu ye ulah sok iris ya boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara Azrak eleh lantaran eleh dihampura ngan moh minta perong imat singkatna bae singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang kemudian singkat cuman minta mohon ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah tetep dek pesantren di Kresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah guys mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami ya Allah di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya mah bangsa jin kulantaran cek itu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cek sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah nah tetep mama embung akhirnya
ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu Anda, ilmu mama. Silakan mama supaya ngimam. Mama ngimaman di negara jin. Oh biasa. Di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku. Gusti, Masya Allah. Aju jahar deh. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Waladhalin. Nu di tukang negara oblok. Amin. Caknya nama taraweh meren. Macam-macam. Di dunia kuari macam-macam jijieun jelema. Ya Allah, ya Rabbi. Kabohongan teh geus diciptakeun dalam pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Mantap hati-hati. Salametkeun diri urang bae kuari masing hade. Si hade ge salametkeun diri urang bae pun tayangan jelema nu lurus, nu jujur, jang nyalametkeun diri urang. Kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih, abyad aswad. Nya bener nyaon teu aing gol gitu. Ha, kabelarina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kalau udah kabelah diri dua dia manggil HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah iya bakal cerita mama ajo salam pulang deh. Wah kaget mama leungit. Ternyata gitu cerita anda dong. Oh ajib luar biasa. Ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan gak makan jauh. Balik Jumat kan babarengan kunaon aya mobil sedan Mercy baby bed. Masya Allah. Sebenernya mau dipikiran namanya ya mobil mewah kaditu dek naon tuh ka lembur. Tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya na digerokeun dah. Ayo ka dieu naik cenah gana. Besi dek balik ka karese ka naik. Cek teh. Oh atuh eueuh sabulan. Dibawa ka negara jin. Gara-gara Mercy tadi mantak si hade besi ayam Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui si mah. Wow geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mah tak kerup ka Gusti Allah aya di luhur para aya blue begitu mama ngadoa blue itu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirnya benar biasa deh per detik ieu masih masantren kana Siti Kolbunia didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang. Atuh loba nu ngendong di dinya tamu dulur wah pokona mah pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah meeting ke ieu tah naon gara-garana lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede. Bujur teh gede jasa gede kan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi de berbeda 9 lah gede gitulah. Nah ieu mah ibu gede mah tilueun eta. Kaget tilu. Masya Allah. Nah carita ora hideung ieu mah dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pupula dongeng ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa Kresek pondok pesantren anu pernah guru ka negara jin jago-jago ngaji. Nah terus lanjutkeun tah Mama Oco terus lainnya kajian imam terus mantuna Kiai Haji Motoha terus ada Kiai Haji Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan ieu ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya ke
kula pernah sekali pengalaman didinya teh pernah sekali kieu pernah sekali nemah unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja teu bager heran nah mesti mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal aja potongan lain santri teman tuh penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan Sugeng Ki Ahmad Ki Balak ieu mah aya deui teh kiai kadi tu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung kakobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cek kula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebeleh gila ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog nya dug alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug ka dieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja mah ka dieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain ka dieu nahan kudu tas kerasna nyala bro dug buat kitab segala naon wae di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar butak geus lumpat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya jeung bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragag geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cak aing teh ieu ai kunaon muncul di handapeun tanggal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu biasa wes juga mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lumpat deui ada jeung jin mah masyaallah geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun deh sakali kejadian model gitu sajeuna teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah jeung Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu aju kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu ayo ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aduh ieu lah ieu di dieu ente bisa ngomong di non kadang itu dibekem aduh kebal itu kan terus bae ditangkep punya data atau pan ditangkep nyaho ku jin mah itu lain rarasan bang memangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama kaditu namangan aya kene kuari lamun nang tangan kaditu men ente teu percaya gak kaditu 100% ente kaditu terus berarti maghrib bisa bangsa jam 9 mana Siti Kolpunia kayak gini Noel iya ayah kene ayah nama santren kene iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta
khusus nyaritakeun kajadian-kajadian jin Siti Kolbulia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, tah ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila. Can lila di Pandeglang. Aya orang hideung di paehan teh. Kalap terus. Ieu na kos orai bae. Kos orai geus ka Kiai Hikmat, geus ka dokter, geus ka mana. Akhirna yang ngimpi nyeuna teh anak masuk ngaji ka di ngimpi. Titah ka di ini dibere cai ulah ka dia tuh cokolatnya geus gering gerak ka dia naon atuh. Dibere cai bae ka tuh. Masya Allah, alhamdulillah morotol padahal mah cai lagi menangi kulah-kulah acan. Ya nyenom kan. Terus mun teh cager pae ge. Eta heran morotol mentah cai deui ka dia 2 kali cager. Eta dongengna kos kitu. Kulit teh mehan orai ye kajen kuku mah geus sebab yeuna kos orai. Ulah besi aya orai hideung amanat di mana bae, di imah, di luar, di jalan. Ya dek, baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh siga dek ulah lelempangan waktu tangari. Urang lamun lembang loba ta orai hideung istirahah. Sisi jalan baheula masuk di kokorolokan disebutna handapkeun tangkal sering kali. Ieu orai warna hideung ulah dipaehan. Sebab anak kalana jin merupa orai. Azanan mun di imah urang ngomong. Keur carita orai biasa mah sunah dipaehan. Haram dagingna didahar orai naon bae. Cenah mah kiai orai sanca ngeunah. Mendingan japuh bae. Jeung orai. Haram. Orai. Kecuali dalam keadaan darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Cara tentara waktu keur kacaritakeun di tim-tim Aceh. Nah, ku darurat amunisina geus eueuh. Mun teu dahar, mun teu ngadahar orai, ieu bakal hilang ruh. Teu naon darurat tama kos kitu mah nya. Ngan ngadaharna ulah juga ngeunahan. Begitu dibelum, diuyahan, enak ini terus bae. Beok sok bodek ieu orai. Oh. Jeung aya mamala, setiap anu diharamkeun mun didahar aya mamala. Ke carita mamalan. Wa akrabin jeung kalajengking termasuk bayongbong eta teh haram didaharna lantaran sunah dipaehan guru binabko gagak anu warnana kulau eta ge sarua haram didaharna lantaran sunah dipaehanana hidatin mon kokok bluk haram didaharna sunah dipaehanana parotin jeung berit teh baheula mah mun aya urang lumpat ku ari mah berit mun aya urang nyamperkeun jadi urang teh geus dianggap rekannyana jeung sieu mah komo sohib sohib eta geus ngaku sorangan beritna ge bahkan tieuna ge geus pengakuan. Jadi sama-sama saling mengakui cak berit ini sohib saya, caknya lagi ini friend saya. Waduh, wahara, eta berit, eta haram didar. Aduh, gua hari mangga sabaraha kali orang ada yang kasus berit dijadikan baso. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Urang ona meureun teu nyaho mah. Walaupun geus nyaho paling ge urang gila doang, tapi nyana mata anu nyieun baso dorakana engke dihareupeun Allah tanggung jawabna kumaha. Ya Allah ya Rabb. Anu kamarieu nu di ditu di Lampung teh burit balaya Lampung. Nu pernah di dieu di Tangerang dihandapeun kitu naon garang-garang got. Kontoran bulade.
atuh kunyana di paraban horenganan dijadikan baso. Nah, haram. Jin wa kulli sab'in dari, Setiap hewan galak anu ngabahayakeun, dek gede, dek leutik, bentukna dek kumaha bae. Hewan galak, hewan berbisa anu galak yakni anu ngabahayakeun, haram didahar dagingna. Bentukna dek narayap, dek hiber, dek leumpang, dek kumaha bae, haram. Masya Allah. Ya, orang nyaho kieu kan setiap hewan waya dicai, anu hirupna dicai, mun di darat pae halal rupa nu kumaha bae. Mun aya hewan dicai hirup di darat hirup haram, nu kumaha bae rupana haram. Hewan darat nu kurang geus dibahas kamari, nu halal jeung nu haram geus. ayat ieu sangat bersejarah bagi pejuang-pejuang. Dibaca, diteliti, lain bae pejuang-pejuang Islam anu merasa dibantu oleh malaikat, kemenangan anu luar biasa. Bahkan kafirin Nasrani, Yahudi jeung sajabana membaca sejarah ieu dalam kekalahan peperangan anu luar biasa, sehingga datang ka ayeuna terus hasud dikembangkeun, ingin membalas atas kekalahan kafir saat eta. Terus bae datang ka ayeuna. Sejarah membuktikan kemenangan mukminin perang Badar. Kafirin sangat sakit, maka terus-terusan kafirin hayang ngahantem mukminin teu eureun. Geus kurang kumaha diperjuangkeunana Palestina, tetap Yahudi merasa sakit terhadap Muhammad. Kokolot jana, sesepuh jana, pemimpin jana, anu kunyana sangat dibanggakeun Abu Jahal tumbang di Badar. Berikut pemimpin-pemimpin anu lain nyeri nyana. Waduh, Abu Jahal urang koit cek nyana. Waduh. Wadek jana ngarasa nyeri terus saya tak gair. Lain bae Yahudi nu aya di Palestina, lain bae Yahudi nu aya di Baghdad, lain bae Yahudi nu aya di Suriah, Yahudi nu aya di Indonesia sarua hayang ngaleungitkeun pemimpin-pemimpin Islam lantaran ngarasa nyerinya. Teringat, wah, kita perjuangkan sesepuh kita Abu Jahal supaya hidup kembali di Indonesia. Ih, goblok merenya. Nah, itu seru aja deh kos gitu. Nggak rasa nyeri ya lagi. Antaknya nanyain Abu Jahal di Cikupa aya di Tendenan. Di Pasar Kemis aya Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Sepatan aya di Cilawak kurang aman. Abu Jahal modern. Masya Allah. Kangjeng Nabi tega instruksikan sahabat untuk menghadang Ir. Artina Ir teh rombongan pedagang. Jumlahnya cuma 40 do dipimpin ku Abu Sufyan. Setelah berangkat di Madinah,
Abu Sufyan geus nyieun mata-mata. Ternyata mata-mata langsung ke Mekah. Abu Sufyan lewat pinggir kali untuk menyelamatkan rombongannya. Cek Abu Jahal salametkeun rombongan Abu Sufyan untuk kelangsungan negara urang tanpa didukung oleh perekonomian anu tinggi, negara urang bakal hancur. Hiji-hijina kelangsungan negara Mekah adalah perdagangan nu dipimpin ku Abu Sufyan. Kalau sampai dihadang ku Muhammad, acak-acakan urang. Maka untuk mempersiapkan Mekah, mempersiapkan hadangan-hadangan Muhammad, siap tempur 1000 prajurit dikerahkan, seluruh prajurit di Mekah dikerahkan. Citu-cituna naik kuda, citu-cituna naik onta. Berbagai perlengkapan perang, ya pedang, ya panah, dan lain sebagainya dibawa. Sabenerna mah sabenerna henteu maksud perang, ngan sakadar besi. Iya, pedagang-pedagang dihadang ku Muhammad, kakarak urang perang. Pasaling singan jalan. Kueri pedagang lewat basisir, salametlah datang ke Mekah. Abu Jahal beserta rombongan geus berangkat menuju Madinah. Setelah dicek ku Kangjeng Nabi, ternyata lolos rombongan pedagang, teu kahadang ku Kangjeng Nabi. Setelah teu kahadang ku Kangjeng Nabi teh didinya teh instruksi Gusti Allah Muhammad lain haju cicing anjeun teh. Lantaran ieu rombongan pedagang mah rombongan hanya saeutikan ngan sakadar 40. Tetapi itu rombongan anu datang ti Mekah 1000 prajurit dengan berbagai kelengkapan, kuda, oda, senjata. Geus datang ka Badar. Kangjeng didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam untuk siap tempur jeung rombongan prajurit 1000. Sementara Kangjeng Nabi ngan sakadar 300-an. Ge henteu bawa perlengkapan anu optimal. Lantaran ieu mah ngan sakadar deuk ngahadang rombongan pedagang. Tidinya lah mulai sahabat-sahabat ngarasa lemah. Kumaha urang menghadapi rombongan anu sakitu poharan. Masya Allah. Kangjeng Nabi ngangsongkeun permasalahan musyawarah. Aya 2 cek Kangjeng Nabi. 1 rombongan pedagang, nomor kedua rombongan Abu Jahal. Anu geus dipersiapkan dengan perlengkapan senjata. Jeung penunggang-penunggang kuda anu situ, berikut penunggang onta. Urang cek Kangjeng Nabi hanya 313. Ulah balik deui ka Madinah. Pilih di antara 2, hanya sekedar rombongan pedagang nuku urang bakal dihadang atau urang bakal menghadapi musuh urang anu 1000 sakitu parana. Ya kabehan sahabat Muhammad, ya Rasulullah, hiji bae pedagang bae misalian teh urang balik bae. Bahaya ya orang menghadapi eta. Waduh, atuh lain lalagan. Alaika bila'ir ya Muhammad ya Rasulullah wada'il adwa. Cak sahabat, hiji bae urang, ir bae rombongan pedagang, ulah sok macem-macem sebab urang perlengkapan. Kangjeng Rasul bendu. Pakodiwa Rasulullah. Ketika sahabat embung perang, bendu Kangjeng Rasul. Ya Allah. Di dia kakarek Sidina Umar, Sidina Abu Bakar, Sidina Umar nyarios. Qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Hasana fil qaul, bahasa anu lemah lembut.
Sa'ad bin Ubadah ge sarua. Ya Rasulullah. Sebab katingali wajahna bendu. Bahaya cek Abu Bakar. Bahaya gede, bendu Rasul, bendu Allah. Namun Allah geus bendu cilaka urang. Unzur amraka famdi fihi. Wallah law sirta ila adan ma takhallafa anka rajulun midal ansar. Perlihatkan dan pertunjukkan perintahmu ya Muhammad, ya Rasulullah. Langsung ke naon cita-cita anjeun wahai Rasulullah. Dek berangkat kemana demi Allah? Lamun anjeun berangkat wahai Rasulullah, ulah ka karak nagara Badar leutik deket ka Adan. Moal aya nu tersisa saurang-urang acan, kami bakal berangkat biru apapun yang terjadi. Tah kakarak lega hate, nginahin perasaan. Urang lamun boga sahabat kos itu mantap biasa. Ieu kumaha ieu urang rek ngariung mangkane hujan. Ulah di dalam hujan, penting dalam berkat mah. Wah. Beres. Anak buah kacau ya. Geus berkat mah lulu asal geus kos kitu bae ge eleh perang geus ka jadi hukum. Iya do bantak Jakarta jadi acak-acakan lantaran aya berkat nyesep. Aya berkat teh jelundup ka ustad ka kiai. Mata kana diacak-acakan dia lamun berkat moal kudu acak-acakan. Geus puguh pejabat mah emangnya nama juri berkat. Tapi ieu ka kiai-kiaina masa sih Islam kudu milih kafir gitu bae heula. Masa si kiai kudu milih kafir? Habib masih kene mamawa kafir kene bae ieu mah keur carita. Lamun nyada berkatan mal mungkin kajen kumaha. Berkat eta, jahat eta berkat eta. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Sejuta kali kitu teu beres aturanana, tapi lamun jelema Islamna ulah mementingkan berkat geus ngeunaheun jasa. Eta kan hese saha si jelema kuari. Hai, dak, awas ya lamun milih si eta. Hai. Diberes. Dak, si ada nya. Awas ya nya. Ulah milih eta. Menang saminggu diberes. Hai. Milih mah milih urang. Ngan atur ada dula deuleu bae. Bere deui. Kieu dak. Negara orang kan lain negara Islam, demokrasi lah. Sokana mah nu penting mah deuk kafir teh deuk saha nu penting bisa mimpin kitu bae sih, jadi pimpin ku Islam kitu, dipimpin ku kafir kitu. Pan ieu kiai jadi kieu ngomongna ieu. Kamari mah awas ya. Awas ya. Kadua kali awas ya sing ada. Katilu kali dak atuh lah. Kaopat kali berkat eta, berkat ulin. Berkat ulin. Eta kos kieu. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan diamankan tina berkat-berkat kos kitu. Dibere jariji orang maka berkat-berkat kos kitu. Dibere berkat jamal kebal ditinggalkan paeh kan ku orang. Kumaha lamun orang ngadukung seeta di akhirat kababawa. Na'udzubillah min zalika min dzalik. Nah, teh nyalahkeun nyanana nu nyalahkeun ieu da sahibul berkat ya. Allah. Hei. Nah, barang geus ngadenge Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar nu sakitu poharana kakarak Kangjeng Nabi patabassama Rasulullah mesem Kangjeng Rasul. Marahmai, aduh luar biasa. Iyalah ketika Kangjeng berhadapan jeung dua, satu rombongan pedagang jumlah 40 pimpinan Abu Sufyan, yang kedua rombongan prajurit dengan penuh perlengkapan senjata rombongan Abu Jahal. Ya Allah, Kangjeng nyarita ke para sahabat, wahai para sahabat,
rombongan pedagang telah berlalu, tetapi aya rombongan nu leuwih dahsyat nu dipimpin ku Abu Jahal. Pilih, setelah rombongan pedagang teu aya, urang kudu berhadapan jeung rombongan Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal telah menghadap urang. Cek Kangjeng Nabi, pilih di antara dua. Urang siap hanya pedagang atau siap maju untuk perang melawan rombongan Abu Jahal. Iyalah ayatna. Masya Allah. Bayangkeun lamun urang tengah-tengah hari keur aya di rombongan eta deuk kumaha. Sakadar ayat 313. Sementara perlengkapan eueuh. Mun urang aya di tengah-tengah eta, rombongan Abu Jahal anu sakitu poharana geus dipersiapkan untuk perang. Jumlahna 1000 leuwih, mangkali 1000 bae heulana. 1000 ngalawan 300. Berarti 1 lawan 2. Aman. 1 lawan 3. Ya Allah, ya Rabbi, coba ayo. Iyalah diabadikeun ayat. Wazkur eling anjeun Muhammad, ingat anjeun Muhammad, idz ya'idukumullah. Waktuna Allah ngajanggikeun ka aranjeun kabeh ihda qaifataini kana 2 rombongan. 1 rombongan Ir pedagang jumlah 40 dipimpin oleh Abu Sufyan. Kedua Nafir anu geus dipersiapkan pasukan perang penuh persiapan persenjataan perlengkapan dan para annahalakum eta salah sahijina teh kudu di hareupan ku aranjeun sedengkeun watawaddun anjeun berharap anawati saukati takunu lakum sayanya na rombongan anu teu ngabogaan kekuatan nyata rombongan pedagang teh nyata kuno lakum nailah nu bakal dihadapan ku anjeun. Anjeun mah berharap dengan sakadar rombongan pedagang bae. Hiji likillati ada dia saeutikan ngan 40 sementara urang 300. 2 wa udadiha. Perlengkapan perang pedagang mah beda jeung pasukan perang. Tapi wa yuridullahu an yuhiqqa haqqa bi kalimati lain deui kehendak Allah. Wa yuridullahu ngarepkeun Gusti Allah ma yuhiqqal haqqa kana ngajelas ngalahirkeun netepkeun hak bi kalimatihi kalawan kalimat Allah nu teu Allah dek nembongkeun Islam dengan peperangan Badar nu saeutik muslim ngalawan kafir nu loba. Jang contoh Allah karim dek ngabeakeun kafirin anu tersisa di Mekah. Dihareupan ti dijakan ribut sahabat urangan sakadar neuk perang teh ngalawan pedagang tapi urang ieu ku Muhammad ku Rasulullah ti tengah hareupan rombongan Abu Jahal. Kacau kahayang urang mangan sakadar ieu doang tapi ieu kahayang itu mah kos kitu amat. Dijalah musyawarah tetapi bulan siap urang hadapi rombongan Abu Jahal 1000 rombongan nana bakal dihareupan ku 300. Ya Allah ya Rabb. Cek Kangjeng Nabi dengan tekad anu bulat, lain ku kuantitas tetapi ku kualitas. Lamun urang ngabogaan keyakinan iman anu tinggi ka Gusti Allah, lain urang anu perang. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallahu harama. Urang ngabalangkeun lain urang nu ngabalangkeun tapi Allah nu ngabalangkeun. Ketika dikenakan lain ku urang nu ngenakeunana tapi ku Allah. Boro-boro eta cek Kangjeng Nabi. Kalapa ragag, korma ragag lain saragag ragagna kahandap teh ku Allah. Eta kalakai anu geus garing di luhur
potong ku Allah, ragagna ge ragag ku Allah. Ketika orang boga keyakinan bahwa leumpangna urang nang Allah, gerakna urang gerak Allah, ngabalangkeun panahna urang nang Allah. Allah maha segala-galana, saha nu nyawa sakali ngabalangkeun ieu panah teureun cas. Saha nu nyawa ngabubat babet pedang urang teh ieu dibantuan ku Allah. Lu urang teu nyaho kege turun malaikat der ngabogaan tenaga, energi di luar kemampuan urang. Kakarak sahabat ai kitu mah tuh mantap. Kan urang ge lamun eleh, urang sieun ge ngandalkeun urang sakikieuna. Tapi lamun urang geus di luar kapasitas urang, urang boga kasieun. Urang boga kabogoh. Kemudian kabogoh urang telepon bae kudu berangkat. Mangka ning jam 9 peuting liwat kuburan rada maribis. Kan urang aya biasa sadar mah sieun aing ka dinya. Kuntilanak aya di dinya, momonon aya di dinya, pocong aya di dinya. Tapi dengan tegat anu bulat demimu sarwiti. Enggak sawah nu dideuleut, kuntilanak tinggal kuntilanak, pocong tinggal pocong. Gas minggir sia kabeh. Eta setan ge sieun boy, aya setan rajana liwat ya. Setan ge sieun setan ge. Masya Allah. Nah iya nu mantak para waliullah, nu mantak kok bisa kuat eta cicing di leuweung boga keyakinan anu luhur. Wanian amat eta Syekh Maulana Hasanuddin cicing di luhur Gunung Karang lantaran boga keyakinan anu luar biasa. Wanian amat eta teh Syekh Kal Sunan Kajir Jaga cicing di sisi kali taulan boga keyakinan anu tinggi eta mah para wali-wali Allah. Ieu urang kuari hudang tak ti peuting, kemudian mandi wudu tengah peuting poek mungkleng batur saat lelah sarare urang hudang. Bila perlu urang berangkat ke makam terus urang takorub di dinya. Kon teu sieun sih? Oh kasieun. Sebab nu dideuleu asal kabayar hutang. Wah, tama lain ibadah deui bae. Ingat aing daripada aing boga hutang ke ku polisi mendingan aing maca sholawat bae geus di makam. Caknya nama sholawat bisa mayar hutang meureunana. Tuh hutang mah kudu duit lain ku zarah. Ieu mah boga hutang zarah salah. Ka hutang mah dagang ngajual sawah bayar. Mulai di makam ge bae kudu teh getol amat hayang kabayar hutang ya, ieu budak mal kebal dirantai budak ge. Salah. Jarah baik minta berkahna supaya jalan tuh masalah. Tapi nungguan duit ke geruduk ti dia mana orang. Ilah lalakon di zaman Belanda kamari ieu. Ulah kaget engke aya bantuan. Ya nu puasa bae mah geus jelas tambah dibantu ge lantaran emang ti awalna ge boga rencana. Ieu kan zaman Belanda aya nu ngadadak dibere cai cek gagah, disuntik pelerna cek gagah. Eta kos karari itu ngadadak. Aya nu datang ka ruhuna tah cekal ku sia gagah. Lamun memang endek dibere kemenangan urang kege aya bantuan ti Allah anu urang naget daun gitu ngaranna teh di luar nalar urang. Kaget urang. Iya tuh terus bae kos kitu. Dataga kuari ge. Kukula lamun dicaritakeun selama perjalanan ke Jakarta demo pertama, demo kedua, dan demo ketiga. Eta teh aya lalakon unik. Perubahan di negara geus sabaraha persen moal caritakeun. Apakah berubah ieu teh kepala-kepala negara, pemimpin berubah jeung henteu na? Insyaallah ke di akhir kukula bakal dicaritakeun. Gua mau malwaka heulana. Kumaha kekuatan ABRI, kekuatan polisi kumaha? Di polisi teh kekuatanana emang solid apa henteu saat ieu setelah ningali pergerakan jeung kahareupna dibaca bakal kumaha jeung kumaha. Hehe atuh lain lalakon.
sakieu ge encan tarurun encan masih kena marah rendem kene mendem atuh Ki Podoli encan keluar sekali keluar innalillahi tenang we Allah keur dideuleu sebab naon wali Allah mah teu sambarangan kudu aya irodah Gusti sebab salat nage henteu asanyana berangkat kos kitu nage ulah asanyana kudu aya perintah ti Gusti Allah lamun geus perintah kakarak lamun can perintah doa biasa bae ke lamun geus perintah kakarak ulah disangka ewa kumaha gitu di Indonesia lalakona di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia tapi nu dikaji teh ieu mistikna ji orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia ditembak ngebul haju paeh teh diakui Muar raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamaah datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan aya enggak usah ulah sebab bahaya teguh mana ayat cerita di luar negeri ayat cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab saha cenah eta anak ente tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang neliti perdagangan perpolitikan neliti perpolitikan kekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak waing sia si eta tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha beusi persanian jeger teu puguh di mana nu nembak eta kan nu hesena dah cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng-dongeng lah itu siapa aya atuh aya kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai lain lalaga kuari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang areguk eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh mun nyana hudang tek hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Garang sa Banten tek bari nyana geus kakarek hudang doang aya naon emang cek nyana teh rame amat ulah ka udang ulah ka udang deui ada garingkuk lamun eta geus kaluar pan aya anu pawang anu bakal ngagerokeun kokot aya naon saha ieu nu bakal dicaplokna saha kiai nu mana tah si eta heula laile masih kene sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan sedengkeun hiji-hijina kerajaan inget kerajaan Yogyakarta tumbang Surakarta tumbang berbagai kerajaan tumbang inget Banten teu pernah aya sejarah tumbang tidak ada sejarah tumbang Banten apakah tumbang Banten kaya masih kuari teh masih solid kerajaan Banten
pokoknya asal geus udang hah ka mana ya Allah urang ngikos kitu aju resepan tadi aju hayang pon perang aing ngarasa teu boga naon embung pan perang atuh urang mah kitu bae ngarasa lemah ngan teu sambarangan ke di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun orai lamun sumur jeung sumur can nyambung moal maksudna kumaha geus kos kitu bae ulah suka nyaho suka nyaho kitu bae heula cenah kieu hayang nyaho semua dibere nyaho ge moal nyaho bae hese semua otak nangan sajengkal tuh iyalah aya sejarah sok taliti kerajaan Sriwijaya kerajaan Fatahila kabeh geus puguh Surakarta Yogyakarta kabeh termasuk Cirebon tumbang tapi Banten teu pernah aya tumbang solid mantap ku ari teh dipake kasieun huru-hara Banten cekelan Banten sing hade ulah datang ka hudang Banten hudang cilaka Banten gede cekelan di puntayangan ka mana arahna cekelan Banten ulah kena hudang Banten atuh geus nagara oyag ji Masya Allah kahiji eta dua mau emang eta TNI ngebogaan kitu lambang mau mana itu siapa singa we teu nyaho ajar jas singa weurna iya Banten lalaga negara mana daerah mana kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung ye negara maung teh kapan di Banten ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung gareng nu ngaji ka dieu mun hayang nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh si eta aya mau urang ngobrol kan jeung nyana sugan teh jelema mau di geus datang nyana macana kiai leg-leg bae ish rasa leg-leg mau maung teh bisa disamat di Banten ngahariji jeung manusa maung teh di Banten teu tumbang kerajaan Banten Masya Allah karim iya udah ngomong-ngomong maung di Banten waduh sing ade si aya maung tah jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah sugan teh lain maung wah orangnyana maung ji tuh bantak sing ade geus bugu aya maung di polsek polres eta mah biasa iya mau loba iyalah Banten cekelan bari teu beunang hudang Banten cilaka Banten lamun hudang aya keneh lamun aya jelema make iket bajuna hideung calanana hideung ha si ade eta aduh bakal ngondang maung teu sambarangan jelema tuh kos gitulah carita negara ieu teh terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui, Amerika mengetahui kekuatan militer nama teu sabaraha Indonesia, tapi kekuatan etan. Sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraan keun harita teu bisa, tapi henteu. Sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah,
Bantak asal awas dia ku ngaib. Wah, asal geus ngomong awas dia ku ngaib. Aja dibere, aya japuk, tenang. Wes, tenang. Ya Allah. Daya. Wa tawadduna aranjeun kabeh mamika resep nikah hayang dengan sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang. Tapi wa yuridu Allah mengharapkan ngalahirkeun hak dengan kalimat-kalimat Allah lek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqtada birul kafirin Allah dek ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal tumbanglah kafir. Masya Allah karim. Liyuhiqal haqqa wa yubtilal batil. Maksudna Allah hendak tetapkan kana hak yakni Islam. Wa yubtilal batil. Hendak ngahapus batil yakni kufur. Dengan mudah Allah. Walau karihal mujrimun. Sanajan musyrikun mak embungeun tumbang kakapiranan. Sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan, tapi ketika Allah menghendaki gampang mudah. Urang berangkat atau teman demo mah lalagaan mah, tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia. Anu diperkirakan bakal 1000 2000 tapi ternyata jutaan manusia. Sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan. Eta nang sanga gerakeun buat ting lain jelema kabeh bae. Lamun geus digerakeun kabeh, wah tuh Jakarta pinuh, Tangerang pinuh kabeh. Ngagejebur ka kesedane kabeh. Ih. Mangkaning boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta. Banten teh kerajaan Banten, Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten. Sapira Jakarta mangan sakadar kalapa naon tuh Sunda kelapa leutik. Kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda kelapa, tapi Banten mah kerajaan internasional. New Zealand, Belanda, Inggris, Arab, Cina, India datang na ka Banten kabeh. Sunda kelapa maletik. Mantak Jakarta kajin kena acak-acakan, tapi lamun Banten geus sudah. Dibenteng ku sadane. Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa. Ge, nu mantak buayana ge lain lalagaan sadane. Ge, atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae. Buaya batet. Cisadane mah kumaha gitu, pawangna dileg-leg bae. Asal teh akur bae juga tah. Ieu mah sejarah Tangerang teh. Ke kulang ke dongeng Tangerang ge. Aya naonan di Tangerang. Mantap dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau. Luar negeri mantau. Besi hudang Tangerang. Cisadane teh boga sejarah. Benteng Cisadane teh bentengan. Banten teh negara anu pinuh ku bentengan, 2 bentengan. Hiji bentengan zahir, kedua bentengan batin. Benteng zohirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengetahui sejarah. Benteng diacak-acak, sakadar benteng zohir, benteng batin masih kayak aya. Mentek lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam. Hiji di Cikande eta kudu salam. Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang. Itu kudu salam. Assalamualaikum orang Cikande. Beres. Caknya na waalaikumsalam edan sia. Iya geus kos kitu bae. Anu boga sejarah mah pasti kitu.
urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh saha bae Cikande ke kukula dibahas ngaran Cikande teh naon eta Cikande lewat urang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui assalamualaikum atut salam jadiana aing di dieu di Jeroyo salam deui Serang juga sejarah tuh Serang Masya Allah terus masuk lewat kota Serang masuk kota Banten salam deh begitu orang datang ke kaca-kaca Banten kakarak salam ketika orang keluar di Serang salam deh lantaran di dieu loba nu ngageguh seantero Pandeglang Rangkas Bitung Lebakat caricing di dieu Banten teh ya lamun zahir mah kuari geus acak-acakan batin mah masih kae matak loba nu zarah ka Banten leungit diris budak leutik mah kolot leungit masyaallah teangan saminggu horeng kawin aduh aya rangga urang ya karim lah ikir cerita perang Badar terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua ketika para sahabat milih ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah kita milih nafir harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta sahabat hanya 300 personil manusia kecaritakeun mah ku eta geus beuleut tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikan ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat iman anu luhur bakal datang bantuan ti Gusti Allah mah segala-galana nu penting hiji liuhikul haq wa yubdil batil sesuai jeung Allah dek nembongkeun hak yakna Islam dek naruntukeun batil yakna kafir hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi walau karihal mujrimun sanajan orang-orang kafir orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbangna kekafiran tumbangna kemusyrikan adab urang diperintah ku Allah teh Kangjeng Nabi siap mulailah gerak para sahabat ke medan laga melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah itastaghitsuna rabbakum wallahu a'lam bissawab A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi. Ibnu Umar satilnya Umar anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golek ngucap ya Kangjeng Rasulullah idza masyat ummati. Tatkala lumaku sapa umat ingsun al-mutayta kalawan gumede wa khadamatsum lan ngaladen hum ing ummati abnau Paris apa pirang-pirang anak Paris werum lan rum salatul syarau maka bakal ngalindi apa pirang-pirang kangalane ummati ada khiyari ingat saya pirang-pirang kang becike umat wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta iku gumede ing dalam lumaku iku gumede ing dalam lumah Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kantos nyarioski idza masyat ummati di mana lempang umat kaula al mutayta kalawan gumede edeg duti perintah ku Gusti Allah wala tamshi fil ardi maraha tetapi ieu mah lempang teh asaing jabatan aya di aing kakayaan aya di aing gagah aya di aing lempang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeli kabeh jeung hulu-huluna eta jelema edeng kitu ngaran asas gelempang aya nu ngahalangan awas ya ce ulah kita sia karanjang sia jeung siana dibalik wae jelema bau parah tuh geus teu meunang katoel teu meunang kagesek kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan poharanya weh tuh ku edek-edek da pohara tah jelema masyaallah kan wah di mana geus lempang umat kaula model kos itu gumede wa qadama sum'abna uparis warum diladen ku anak-anak orang Persia diladen ku anak-anak orang Romawi eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener muslimin mukminin diladen ku kafirin turunlah di Persia Romawi Rum yakni orang-orang kafir geus ngaladen geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg gumede asaing sia mah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh di dia 3 di dia 4 jumlah 7 bintang aspirin dele balok sia nah araredeg lempang teh lain lalagan gumede nu kayana gumede pejabatna gumede pertahanan polisina gumede TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur geus teu kawadahan kiaina ge sarua bae silih tangtangan kiaina ge lu bener kabeh ge deuk milu ka mana ieu urang milu ka kiai ieu kieu milu ka kiai ieu kieu kok persepsina jadi berbeda sih kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate itu berbeda deuk ka mana ieu urang kok dibawa kikieuanan ieu teh nah nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna lempang teh geus henteu asli munafik kabeh diladen ku para kafirin Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan ulah ngembangkeun hak Persia jeung Rum teh geus ngaladen yakni orang-orang kafir teh urang teh dibabawa ku urang kafir manyari tanu dibabawa ku kiai aju kiaina aju sasalaman cium tangan goblok bin tolol bin oplo bin kudu masuk ya Allah teh sika sakikituna teh si kiai di mana Qur'ana di mana hadis naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina hadis teh ya Allah ya Rabbi murikak bulu henteu nyalahkeun ka haritanuna nyalahkeun ka tangkorak kiaina garoblok teh ye cenah kiai atuh lamun politik mah lain kitu leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia ku dia tongkol sia ye cenah kiai ge can pugu ai ge bae can pugu kumaha sia goblok tungtung nama urang gelut teh jeung nyana ya Allah ya Rabbi ya di karuah ye cak Kangjeng Nabi di mana umat kaulat di berbagai kalangan geus puguh pejabat geus puguh pertahanan geus puguh
eta mah nu boga kakawasaan. Yeuh deui rakyat lagi umat kaula teh kabehan lempang geus arerede gumede. Diladenan di hadaman ku orang-orang kafir di Romawi, Persia. Geus engke bakalna sallallahu ala khiyari. Bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balalander. Kiai bakal dicaci maki. Santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet kunyana. Umat anu beragama make kopea bakal dihina kunyana. Lantaran kaedegan jeung kagumedean. Dihadang kunyana, di hadaman ku kafir-kafir. Bere duit, diberek fasilitas dan lain sebagainya. Geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna. Moal dianggap atuh teh. Lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai-kiai. Dek dinaonkeun kiai disensus. Ulah anu nanya kiai kumaha lamun kiai disensus los. Aing mah teu berkepentingan. Engke cenah kieu teu menang dakwah, ngeunaheun aing menang dakwah. Ji, eta mah ibadah sorangan bae. Engke cenah umat kumaha? Ya atuh sabodo teh mah mikiran umat teuing atuh aing bae. Cepen cenah kiai kitu amat, aing mah deui kitu bae. Riweuh aing mah ngadengena. Ki Pudoli mah deuk disensus embungeun nya mah. Waduh, cenah deuk dibere sertifikat engke. Sertifikat ka kiai beus teu menang sertifikatnya na. Aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae. Cenah aing mah teu meunang sertifikat, aing geus teu meunang, cenah teu meunang dakwah. Moal aing mah moal dakwah. Moal. Deuk naon tu dakwah. Atuh cenah teu meunang atuh teu dakwah mah teu meunang duit. Nah iya mendingan dikirim orai pacok. Iya mendingan geus memeh sertifikat mendingan orai dikalieukeun. Leg-leg tara we. Jadi itu dakwah mah makin rit makin mantep dakwah. Kayu sabisa-bisa urang di Kangjeng Nabi ge satu menang dakwah toela. Satu menang ngomong lalauna. Urang balik deui ka dieu kajeun. Cenah ditembak syahid ieu. Je, di akhirat nu nembakna deuk teangan ku aing. Nah, jahanam bagian lu. Kiai di mana? No, sono Firdaus. Hayu sia. Jadi rela Allah mah teu kudu sieun-sieun. Nah, cenah urang ke bakal datung ieu teu menang dakwah mah teu menang sertifikat mah teu menang dakwah teu menang masalah. Jumat cenah ke lamun teu menang sertifikat mah teu menang aya jadi imam teu menang jadi khatib. Aduh masalah pere atuh Jumana. Hese-hese amat sih. Karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir, maka Jumat libur. Ayo tanggung jawab camat, tanggung jawab bupati. Itu engke nya ge Islam ieu hudang nya ge. Kalau bener kos kita tuh harar hudang. Kalau nonton bae ka aja nih. Sensus kita lupa. Nah iya mah keur carita urusan kaditu nama jaka bege gerak nang Allah ngan endek ka rumaha ieu nagara. Endek dikarumahakeun lamun lain penyempitan agama. Ketika agama disempitkeun sempit bae secara zahir mah. Tetapi apakah cukup didinya Islam moal bisa lantaran Islam ketika dipersempit teu sieun pae. Islam gitu. Kuari mah sararieun pae lantaran can jelas. Ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh. Emang Islam sieun pae henteu. Sebab naon? Sorgana bakal ditembongkeun ke hati masing-masing. Ge, atuh emang geus polisi ge polisi anu kuari nyana. Kaditu arahanana. Lamun Allah mere taufik jeung hidayah ka polisi goblok meureunanan aing kudu ngebantayan orang Islam. Balik deui nyana kaditu. Sia hoka. Ya atuh urang mah itu mah urusan Allah tah mah. Kuarinya ada kali itu sebab kan jelas. Ketika geus jelas atau polisi ge anak saha, anak Haji Soleh, anak Haji Makmun. Je, cak polisi teh bapak aing Haji Makmun. Bapak aing Haji Soleh, kok aing kudu ngabelaan si eta. Balik kanan nya na.
balik kanan ya. Balik kanan. Atuh kuari mah kajeun deui eta mah urusan Allah teh mah kaditu ge. Kaditu nama atuh je atuh. Urang lamun ningali kitu polisi nu sarolat loba keneh. Abri nu salat ambalaya keneh. Ulah sieun-sieun heulana. Setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah. Jadi polres ke masjid aya. Bagus di masjidna, polisi ge asal ngiuan bae ka masjid aya salat. Aya Allah itu GGHT da dibalikeun ku Allah nya da ge musyawarah. Yang polisi-polisi aya, ieu urang nanaonan ieu kudu ngabantayan orang Islam. Emang orang hirup dek di dunia doang. Naon hartina jabatan di akhiratna urang engke bakal disiksa mah. Heuh kumaha kitu? Piceun da priwit. Piceun nya. Bah. Udah angkat senjata. Angkat senjata. Lu dulu Kapolres ya. Eta mah urusanna geus kaditu mah rahasia Allah. Geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu. Kuari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun. Aya nu ngageter-geter paling kiai kuna sieun cenah kalau bisa perang. Aja kunahan. Gun sajin teu kuna pereng ngaji ge cek cenah. Ai sia perang sieun pereng ngaji pere tolol. Ngariung embung kula mah ngariung teu cenah salat ge sampir. Salat ge sampir teu. Kiai tolol ya kiai. Borangan dia tetep kiai. Ulah itu biasa bae sih. Masya Allah. Ulah biasa bae. Kumaha gerak Allah. Engke ge sahanu nyaho tah seperti itu. Itu rahasia Allah. Ya polisi nu salat ambalaya keneh. Kuari nyana masih kene encan jelas. Engke jelas abri gitu kene. Geus jelas lah. Je atuh sahanu daek ka neraka sih. Atuh nyana ge mikiran polisi ge nya aing nembakan jelema muslim atuh anaing ka neraka. Geus, balik ngecek nyana encek ditembak ku nyana. Ayo. Tembak. Tembakan beak encek kabeh. Hei. Lalu nanya, "Pak, polisi kok nembak encek?" Sorga aing. Kok eta teh ditembak teh sinci eta mah kabogoh aing. Wah, polisi bang. Beres sih polisi. Anu kolot ditembak budak henteu. Masya Allah. Nah iyalah carita urusanana gerak Allah subhanahu wa ta'ala. Keges kalut batu Allah nu ngagerak-gerakeun kuari mah tenang-tenang bae heulanan. Urang ulah kapancing ku ieu ku itu hayu bae nu ngaji nu salat nu dagang aktivitas orang biasa bae ulah riweuh ku perkara anu encan kanyahoan. Di polisi ge jasarua bae tenang-tenangnya ge malalikir abri malalikir urang komo matung geus bae urang tenang serahkeun segala-galana ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan ieu doang ye di mana umat kaula lempangna geus gumede asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu keneh rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin nyana geus ngadam kadinya geus kadituna bakal dielehkeun nu bener bakal dielehkeun ku jararahat kuari geus hampir-hampir kuari geus hampir kuari ge heulanan geus nilai-nilai keagamaan jeung kemuliaan teh geus kaji berarti terbukti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sodaqah Rasulullah. Lamun urang kuari dicaci baki kiai dicaci baki misalna ku polisi misalna ku pejabat sodaqah Rasulullah tinggal kitu bae maha bener Kangjeng Rasulullah. Ternyata ucapanmu ya Allah ya Rasulullah 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam. Sodaqah Rasulullah maha benar Rasul tinggal gitu doang urang geus ulah aya sedih ulah aya maha bener engkau ya Rasulullah ucapanmu telah terbukti di Indonesia geus beres. Aju urang ngalawan tenang-tenang bae sih lah engke orai dikirim engke orai dikirim kalem bae ulah sieun engke ge aya nu boga kuncina asal geus nyana hudang we orai kikiplik mana ki pudoli ya Allah
wa rawa Ibnu Majah wallahu a'lam.